Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidu ghurril muhajjalin wa syafi'i lil muznibin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tusrihu biha sadri wa tuyassiru biha umuri wa tufassihu biha kalami wa tuhillu biha uqdatan min lisani yafqahu qawli wa tujammilu biha kalami bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wa tajlibu wa talinu biha juludahum wa qulubahum ila dzikrillah. Salli wa sallimu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ni'matani maghbubatani as-sihah wal firaq. Wa qala huzzatul Islam al-Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, kun kal yadain wa la kunu kal yadaini wa la takunu kal uzunaini. Sabadana manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam mugia salamina diwuhkeun ka panutan alam junjunan urang sadaya kakasih Rabbul Alamin habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakula wargina para sahabatna, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dugi ka urang sadaya, mugi-mugi salamina aya dina bimbingan hidayah oge taufikna Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dipayun kahormatan kasangakeun ka para panitia penyelenggara acara syukuran lembur hajat lembur, wasilah marantena dina ieu waktos urang sadaya tiasa silaturahmi. Alintang dipihormat para alimul ulama, para kiai, para hajengan, wargi hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Amin. Allahu akbar. Mangga sakumaha biasa pangaosan simkuring sok diawali heula ku berjamaah ibadah mau shalawat kamilah nariyah 11 wangsulan. Ulah ningali 11na tapi alhamdulillah ya katingal nu hadir seueur. Upami saurangna 11 ge kalikeun jumlahkeun sareng jamaah nu hadir, insyaallah dugi kana hadatul mustajabah, kana bilangan diijabah. Alhamdulillah. Atuh kudu puguh ibu mana aminaneun mana syukurahnya. Ya urang sing saya sangka teu apa dina ieu riungan lidah saha nu bakal diijabah ku Gusti Allah. Barokah berjamaah aya we salah sawios nu hadir doana diijabah atuh diijabah sadayana. Alhamdulillah.
Sok saya naon sih ya ibu-ibu katinggal tudungna seragam, acukna seragam, tagaraya. Tarapi eta anggona. Dai hatena mah loba itu nu pakeujeuh. Atau naon rupi kasulit kabingung kasusah urang sadaya muga-muga barokah sholawat diicalkeun ku Allah taala. Amin eta marodiah. Seueur carios jamaah barokah berjamaah sholawat nu sumpingna nyanak masalah wangsul ku Allah taala dibereskeun masalahna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi anfini mahabbataka wa ma'rifataka ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati shifa zahiran wa batinan wa qabuli du'a wa daf'il bala wa nasran alal a'da wa satran lil uyub wa ala niyatina biril walidain wa ala niyatina ta'ziman wa takriman bi maulidin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tahirin ajma'in khususan ila hadrati Syekh Imam al-Alim al-Alam al-Qutbul Kabir Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Taji sahibi salawatin aliyah radhiyallahu anhu syaihulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Doa suratul Fatihah nu salajengna. Wabil khusus kama urang sadaya nu sami-sami hadir, wabil khusus di kama RW 03. Mugi-mugi Allah taala manjangkeun yuswa urang sadayana. Bari aya dinu kasehatan tur istiqamah betul ibadah. Mugi-mugi Allah taala ngahapunten kana sagarupi dosa perdosa urang sadayana. Dosa ageung, dosa alit, dosa nu ngahaja, nu teu ngahaja. Dosa nu terang-terangan, dosa susuruputan, mugi-mugi sadayana sing dihapunten ku Allah taala. Ya moga-moga Allah taala ngabagyakeun ka urang sadaya ti dunya barat dugi ka akhirat. Ya moga-moga Allah taala ngamuliakeun ka urang sadaya ti dunya barat dugi ka akhirat. Ya moga-moga Allah taala nyalametkeun ka urang sadaya ti dunya barat dugi ka akhirat. Ya moga-moga kula warga urang, turunan urang, anak incu turunan urang sing dijantenkeun ku Allah taala kula warga turunan anu saleh salehah. Para putra urang nu keur marasantren karuliah sarakola. Mugi-mugi dihasilkeun ilmu anu manfaat tur barokah. Ge muga-muga dina waktosna Allah taala ngamaotan ka urang sadaya sabada panjang yuswa. Mugi-mugi maot urang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya moga-moga ieu lembur coba mumpuk dijaga diraksa ku Allah tina berbagai macam balai musibah bencana. Masyarakatna dikiatkeun dina pengajaran akidah ahli sunnah wal jamaah al asy'ariyah. Uge ieu lembur dijaga diraksa tina berbagai macam kamaksiatan. Moga-moga masyarakatna teras aya dina kakompakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Sareng sadayana ngiringan pados ke tangan kami seueur. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك لي صلاة كاملة وسليم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفش بعدد كل معلوم لك. Amin ya rabbal alamin. Al-Fanaman. Kurang ausbil doa salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi fadli salati tabrijiyah wa bi haqqi salati tabrijiyah wa bi manjilati salati tabrijiyah irfa' qadrana wa yassir amrana washrah sadrana wastur uyubana wa hassil maqasidana wa sahih ajsadana wa qadi hajatina ya man huwa qaf ha ya ain sad hamim alif lam mim sad bisril haibati wa qudrati bisril jabarati wal azamati ij'alna min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin wa atina ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa malan katsiran wa mulkan 'aziman wa audadan salihan abraran wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka wa natashafa'u wa natawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzal khuluqil azim inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hawaijina tukulkan mastaka sebatan pemaksa dan masing-masing. Allahumma qdi jami'al hawaiji wa sawsan. Ya Allah ya qadiyal hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ageng harapan ngalangkungan ieu syukuran hajat lembur sabada ngalangkungan ieu acara mugi-mugi warga masyarakat nu aya di RW 03 teras ku Allah dipaparin kerukunan teras aya dina gotong royong
Sabab simkuring yakin ia acara tiasa sukses atas kerjasama sadaya warga masyarakat RW 03. Atuh muga-muga ngalangkungan ieu syukuran masyarakat semakin akur. Syukuran mah ulah aya tah tatangga jeung tatangga teu patanya. Dulur jeung dulur teu wawuh batur salemur teu akur. Sabada syukuran ieu. Hajat lemur nyalametkeun sadayana sing alakur sadayana. Ibu-ibu ya urang Cipameng pekrek naros. Ari ibu betah cicing di lemur sorangan? Abdi mah henteu. Sakali diteu abdi mah henteu. Urang ge. Ah kitu ibu-ibu teh ruguh jawabanna teh. Sakali deui ari ibu betah cicing di lemur sorangan? Nah, ieu jelema nu mangmang teh kieu teh. Tadi betah cenah itu. Sakali deh ibu betah cicing di lemur sorangan. Saya barang ruguh. Atuh teu betah si kuring mah teu. Naon sababna nu moal betah teh tatangga, nu moal betah teh baraya. Berarti nu sababiah urang jadi betah teh tah aya tatangga. Kuhana kitu sing akur jeung tatangga, akur jeung baraya, akur jeung batur salebur. Da geuningan nu moal betah teh saha? Batur tetangga. Sakali di betah jeung di lemur sorangan mulai kahardi tadi mamalawan kene Pak Ustaz gitu. Kusabab nu moal betah teh batur atuh usum kerja bakti jalankeun kerja bakti. Usum ngarona jalankeun rona. Ari di dieu rona jalan dan abdi mah jalmi. Ieu sararaun deui. Manawi cepeng ku sadayana nasihat ti Imam Ghazali. Imam Ghazali parantos dadawuh. Saur Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, kunu kal yadaini wala takunu kal udunaini. Kunu kudu aya aranjeun kabeh teh kal yadaini sapertos dua panangan. Hirup di masyarakat di lemur usahakeun urang kudu jiga naon cenah? Dua panangan. Wala takunu jeung kade saur Imam Ghazali ulah aya aranjeun kabeh kal uzunaini jiga dua ceuli. Naon sababna Imam Ghazali miwarang ka urang hirup kudu jiga dua panangan. Tingali panangan mah akur ibu-ibu. Sok panangan mah teu parahasea. Giliran nu katuhu ka hareup lamun keur lempang atuh nu kenca ngelehan ka tukang. Nu kenca ka hareup katuhu ka tukang. Pernah ibu jeung bapak ningali jelema lempang etah leungeunna ka hareup kabeh. Atuh uka-uka anu kitu eta. Atawa ka tukang kabehana pernah manggih anu kitu. Atuh henteu leungeun mah silih elehan sok ningali. Ibu lamun mapah eta nu katuhu ka hareup kenca ka tukang. Kenca ka hareup atuh katuhu ka tukang. Leres teu? Tah matak pahingan kudu silih elehan. Jeung panangan mah ibu-ibu teu sirikan. Sok tingali da panangan mah teu sirikan. Ibu hadir ka pangaosan disuguhan tumpeng suguhan supancau supantalus araya eta. Eta ngalebetkeun tuangeun ku panangan mana? Katuhu. Sagala dihuapkeun di pangaosan ku panangan katuhu. Balik di pangaosan ku sia teh hayang ngisi. Koloyong dianterkeun ka WC. Bareng nganterkeun ka WC nurup mersihan nu mana? Nu kenca sugan ceuk kenca teh sia we nu ngeunah ka katuhu. Aing giliran ngabersihan nu ngahuapkeun maneh kitu teh. Atuh henteu panangan mah tingali. Cek nu kenca ka katuhu ca ka katuhu eta cek nu katuhu ka kenca ca wayahna. Kajeun teuing kami nu ngasupkeun da tugas bebersih mah anjeun wayahna bersihan ku anjeun. Kumaha cek kenca keun hu ka katuhu. Da tugas kami ku kami ge bakal dibersihan. Kumaha cek atuh sok bersihan ku anjeun kami ge nyaah ka anjeun. Ke ku kami di mana boga milik maneh dipangmeulikeun jam pake nya ku maneh. Matak make jam sok dileungeun kenca. Tah bisi ibu-ibu bapak-bapak urang dieu can apal naon sababna eta make jam dileungeun kenca eta buruh cecewok teu kade. Ya, panangan tingali.
ku akur eta panangan mah ya silih elehan atau batur menang milik teh leungeun mah kitu Pak. Sehingga dina panangan Ibu hadirin sih sorry Imam Ghazali cek ambil dina panangan aya jempol aya curug aya jangkung aya jari manis aya cingir ieu ku Imam Ghazali ramok nu lima ieu dimisalkeun da Imam Ghazali mah ahli filsafah disajabi ahli tasawuf teh eta ramok nu lima diumpamakeun ku Imam Ghazali ieu diumpamakeun cek Imam Ghazali ulama naon cenah jempol teh ulama naon sababna jempol diumpamakeun ulama lamun urusan naon wae teu beres sumping ulama beres matak di mana jempol geus datang beres naon ge sok eta lamun jempol keluar perkara nu sae perkara nu awon nu sae cek ibu cek Pak RT laporan ke Pak RW alhamdulillah melur jalan teh tos beres mah cek Pak RW sih jadi geus halus geus keluar jempol matak urusan naon hayang beres ajak para ulama para kiai para ajengan badami terus aya tah ieu naon curug ieu curug diumpamakeun cek Imam Ghazali mah eta teh al-aghniya zaman nu beunghar matak lamun aya acara nawe ulama tampil maparin nasihat urang hajat lemur cek Pak RW jeung cek Pak RT tampil para ulama heusok atuh rek hajat lemur mah da syukuran ka pangeran kitu kuduna meh tamah-tamah kanikmatan ya ulama tampil sukses bener cara ya terus aya tadi teh curug tampil we curug nu beunghar atuh rek aya acara naon wae ge aya nu beunghar tampil mah moal hese Rojo nu beunghar ka Pak RW cek nu beunghar Pak RW ari kanggo acara hajat lemur tos aya teu acan kanggo panggungna puguh teu acankeun ti abdi panggungna cokot teh ditu di tukang panggung beres teh curugna teh atuh beres asa nunyuk nu beunghar beres urusan dan nu beunghar atuh nyukeun babari eta masjid can anggeus cek nu beunghar PDKM ari ngeramik masjid teh atos teu acan puguh can anggeus na samena kirang 5 sakdi cek nu bar cokot di material beres teh urusan beres ajaran cek nu sangsara PDKM ari ngeramik masjid atos teu acan puguh cenah kurang semen cek nu sangsara cokot di material percayaeun moal PDKM atuh moal ya terus iya tah itu nu beunghar al-aghniya cek Imam Ghazali terus aya jajangkung teh ulama pejabat cek Imam Ghazali mata pejabat mah di tengah-tengah ka dia dua hartina jadi pejabat kudu adil tampil weh rek aya ieu pejabat rek aya acara hajat lemur cek palurah geus aya can panitia Pak RW danana keur Agustusan keur nyambut keur hajat lemur puguh acan sok yen proposal ku abdi ditanda tangan atuh pejabat buka tanda tangan rot tanda tangan diajukeun cair moal cair da aya pejabat tanda tangan saha pejabat kari cu ieu teh jari manis tah ieu mah jari manis budak ngora ya tinggal budak ngora ieu budak ngora ai budak ngora tampil di dieu bagian nyieun panggungna bagian nalian cau da moal bisa ini mah digali ke nalian cau anu ngagantungkeun waluh bobodohan aya pan waluh bobodohan eta budak ngora tampil sukses mah acara sukses nah terus aya cingir saha cek Imam Ghazali ibu-ibu nah cenah ibu-ibu disarupkeun kana cingir mah fleksibel pek ningali cingir mah pake ngorong bisa pake ngarojok bool hayam atuh yang endog itu bisa cingir mah jika ibu-ibu fleksibel ibu-ibu ge tok ibu fleksibel ibu-ibu bisa nyusuh bari ngasuh budak terus ibu bisa nyangu bari beberes bisa tuh bisa fleksibel tah ulama nu beunghar pejabat budak ngora ibu-ibu tampil bagaikan sangu sapiring dicomot ku nu limaan saepal entong boro-boro sapiring saboboko ere Pak sabab nu lima naon tampil sebesar apapun acara kegiatan di tengah-tengah masyarakat ulama tampil nu beunghar tampil pejabat tampil budak ngora tampil ibu-ibu nage tampil atuh beres acara mualila beres acara coba lamun geus masing-masing cek ulama nah karep teh teuing rek hajat lemur make mamawa segala
pipileun teuing ulama geus ngawuruk ulama mah tong pipileun eta mah bagaikan nyomot sangu atau jempol teu dibawaan. Ajaran ku ibu nyomot sangu jempol tong dibawaan. Ajaran biasa moal. Atuh moal bisa dijempol tong ngiluan, moal bisa nepi ka mana wae ge. Hartosna acara moal sukses, acara moal beres mun ulama teu tampil. Beri nasihat ku para ulama nu gaduh nasihat gaduh fatwa. Beri nasihat acara uang. Nanti orang syukuran hajat lembur cek para ulama di dia sok gebiarkan ibu-ibu, bapak-bapak. Syukur ke Allah lemur orang aman tenang tentram. Orang syukuran ke Allah sok nu gaduh cau bekal buka kalapa ala cek Pak Ustad. Atau ribut ibu-ibu pengarala. Tah pato para ulama. Ya. Terus cek nu beunghar tampil ta ulama sukses. Cek nu beunghar teh cenah pe karep teh teuing acara hajat leuweun pipileueun teuing eta mah bagaikan nyomot sangu curug teu ngiluan. Tiasa moal nya bisa masih toh make moal segala bisa ngan lila ka sukses mun nyeun acara nu beunghar teu tampil teu ngilu pipileueun teu nyumbang lila suksesna. Jika ayeuna muharaman geus sapar pan teu beunghar teu ngiluan beureunan ieu. Eueuh enak geus sapar nanti. Coba lamun nu cek nu beunghar, ieu muharaman, hayu urang tangah hiji muharaman, tangah dua teu deukeut keneh. Ieu mah geus sapar muharaman, tapi teu naon teu ge panitia teu naon teu masalah. Atuh daripada henteu nya alus pae ibu-ibu syukuran marek iraha ge teu ge meunang. Tah coba mun nu beunghar tampil atuh babari acara moal hese. Nu beunghar geus tampil mah. Tah lamun teu tampil nu beunghar percis siga nyomot sangu kopatan. Lila teu? Lila kan sukses. Rek ngomean masjid nu beunghar teu tampil agnia. Lila moal ka anggeusna masjid. Itu lila dan nyomot sangu nang sabaraha urang. Ai cek pejabat lah, cek palurah pilueun teuing misalkan. Urusan eta warga masyarakat tong dibantu sagala. Eta mah bagaikan nyomot sangu jajangkung teu dibawaan. Kira-kira bisa moal? Ajaran heula nyomot sangu eta curug teu ngiluan bisa moal? Moal, mangga bisa lah moal lebih ka mana wae ge. Palurah, pemimpin pejabat nu boga aturan, wayahna kudu bawaan. Coba lamun teu diizinan acara sakumaha besarna acara lancar moal. Moal, matak tampil pejabatna. Terus etah budak ngora teu dibawaan, atuh saha nu masana lian cau mah bisa eueuh eta ki hakim eta. Udah ngora tampil. Ibu-ibu cek ibu-ibu cingir teh moal pipileun sia kami mah. Oh iya. Atuh eta mah bagaikan nyomot sangu cingir teu dibawaan lila. Bisa mah bisa ngan lila. Rek saha nu naheur cai, rek saha nu ngulub sampel, rek saha nu nyepan huy atuh hese atuh bapak moal bisa heuh. Tampil lima anana sukses acara. Matak kusab gitu ulama kudu tampil di tengah-tengah masyarakat. Nu beunghar sing tampil ulah koret nu beungharna hese eta sukses acara naon wae ge. Di mana anu lima ieu tampil sukses tah acara. Jiga ayeuna alhamdulillah ulama tampil tadi ngadoakeun para ulama hadir pejak nu beunghar aya. Pan eta nyumbang cenah son nu beunghar. Jeung ngirim kalapa tu ka pakon yang semangat pantang ngiluan eta. Terus naon eta pejabatna aya budak ngora ieu budak ngora tampilnya. Palingan atuh nalian eta jingjet rim budak ngora eta nalianana eta. Budak ngora eta. Teh gantungan kuat jangkung sawar luhur sawen ini eta nalian. Budak ngora eta. Ibu-ibu tampil sukses acara. Tah ieu pil sapa Imam Ghazali. Mata kudu jiga dua pandangan cek Imam Ghazali kompak pandangan mah pek tingali jeung teu sisirikan da leungeun mah. Ieu naon tadi teh? Ulama ya. Beunghar. Cek Imam Ghazali. Ngan lamun eta jempol suten jeung cingir. Saha nu meunang? Jempol jeung cingir suten saha nu meunang? Atuh cingir hartina sakumaha gagahna kiai gagahna ajengan atuh ka awe mah geus eleh tapi gitu. Eleh paham ka ge? Eleh atuh.
Iya, ibu-ibu. Soknya. Tah, palebay atuh nya harupan mayit mah siap atuh palebay. Rek sabaraha hiji. Ngarek ku pamajikan mau rungkut palebay. Palebay pisan. Rek nyandung jadi-jadi palebay. Madak ieu ulama ajengan kade eta. Geus kawe mah eleh ajengan kade. Sakumaha gagahna atuh kajenting disebut singa podium anggar harupan majikan merungkut kieu anggar. Eleh ngan di mana suten cingir jeung curug curug satu teh nebengar lamun curug suten jeung jempol saha nu meunang jempol hartina katon nu beunghar tong sombong atuh ku ulama mah eleh da mah beunghar teh didoakeun ku saha ku ulama cek ulama teh kadenya mun beunghar hayang barokah kaluarkeun zakatna dinasehatan ku saha ku ulama matak nurut eleh ku ulama ngan giliran eta awewe jempol eleh eta jempol ku cingir curug jeung jempol eleh naon curug kan di mana suten curug jeung cingir saha nu meunang curug jempol teh sarta di teh awewe curug nu beunghar awewe elehna ku duit geus eta mah jujur sakumaha gagahna awewe atuh geus ningali duit mah leuleus awewe tah kadeuleut eleh ku duit mah ajaran suten curug jeung cingir saha nu meunang atuh curug teh saeutik ibu-ibu tuh budak alumni SMA mana tah bola masuk petang kawin ka aki-aki sok ngaji ditanya ku sim kuring neng aya neng daekan eta kawin ka aki-aki cing teh aki-aki mah geus BAKN tapi teu ngarti naon mama BAKN teh batan asup kalah nilep ieu si aki-aki eta lapan BAKN eta surah seribara dia cek manehna tidak urusan soal itu Pak nu penting Pak Ustad eta mah duit eleh duit eleh duit matak bisi aya budak ngora di dieu urang boga motor teh ukur mio nu leutik teh nah bonceng eta ka bogo dicetrakan teh ka bogo urang kun waninja geus turunkeun we di dinya geus mah bener kali kitu mah tong dibawa di moal bener geus ngalinya mah eleh mah kudunya mah kade eleh geus ngali duit mah atuh suten eta cingir jeung curug saha nu meunang curug berarti awewe elehna kunaon eleh ku duit nu beunghar ku duit matak saur Imam Ghazali tadi kunu kaliyadani kade kudu jiga dua leungeun pek tingali leungeun mada akur nya nu katuhu ararateul eta torojo nu kenca manggarokeun teu kudu ditelepon teu kudu di WA kur leungeun atuh nu anu katuhu ateul eta nu kenca teu kudu di SMS teu kudu torojo manggarokeun nu katuhu ateul nu kenca ateul pasilih garo kikituanan eta leungeun akur leungeun coba lamun di masyarakat akur juga gitu resep teh ibu-ibu atuh resep gimana ngali tatangga nyieun imah ngomean imah meuli mobil ngobrol jeung tangah hiji deui lain si Uci eta da kertiseun usahana teh ayeuna nyieun imah meuli mobil urang mah curiga ngingu sa si eta nya tah besok tuyul kabar kepanggih si eta tah ena mah ya ibu-ibu hirup itu kalau ingin bahagia kudu bisa narima kelebihan batur sok hareunah hirup sabab takdir manusia teh teu sarua kabeh nu ngarijung di dieu takdir teh teu sarua ya, beda-beda mata kalau mun hayang bahagia kudu bisa menerima kelebihan batur teu sarua takdir jelema teh ya gimana kali budak-budak mah kieu nu bersih hate mah nu akur mah nu bersih hate mah cek urang teh eceung ngiring bingah tos tiasa ngadang dosan di bumi galeuh mobil sing tamih berkah usahana abdi ge doakeun hayang berkah jiga eceuk kudu kitu lain di mah eta da ngingu jawab gitu. Budak tatangga juara kahiji di sakolana teh kamari basa ulangan da lain atoh pokna teh nyogok ka guruna nyaho da bodok di sakolana jawab kitu hirup teh biasa kaneunahan eta sok aya nu kitu rupan eceuk terus aya kabah kitu coba hirup tuh kun bisa narima kelebihan batur ngareunah lamun hirup
giliran batur menang bantuan di kelurahan ieu jelema anu geus bersih hate jiga leungeun mah pan tadi teh katuhu ngasupkeun kenca bersihan sirik teu henteu pan justru sadar nu katuhu tugasna bagian kenca dibikeun pan ka kenca atuh nu katuhu bijaksana boga rezeki mah dipangamalikeun naon pangamalikeun jam pake ku nu kenca pan eta bisa apa sejarahna eta make jam di nu kenca teh beruh cecewok teh bisa apa coba orang dah menggitu ngarenah tatangga menang bantuan di kelurahan cek urang teh gok teh panggil ece nuhun abdi masihan ke ece teh tiasa aya diperhatoskeun ku pemerintahan kelurahan nuhun sing barokah rezekina cek sing manfaat kudu mah kitu panggih jeung Pak RT Pak RW buru-buru nganuhunkeun cek urang teh Pak RT Pak RW nuhun tatangi abdi diperhatoskeun ayeuna kenging bantosan ti desa Pak RT sing sehat panjang yuswa barokah keur Pak RT na kitu nurutan dengan bersih orang mah lain gitu begitu gok jeung RT lain nganhunkeun gok nanti yo RT RW tong sok dipilihan aing ngadata teh ieu mah dulurna we nu dibere teh sok aya nu kitu di mana diukna jadi bener orang teh hirup teh hese eta hayang jiga dua leungeun teh hese ibu tingali wala takunu kal udhunaini cek Imam Ghazali hade hirup anjeun ulah jiga dua ceuli pek tingali ibu-ibu ceuli mah saumur-umur cicing dirinya teu pernah amprok saya mah so asalina ceuli mah saumur-umur cicing dirinya teu pernah panggih eta ceuli nu kenca salesma conge itu tuh yang salesma eta ceuli nu kenca salesma sok rajeun nu katuhu nempo tara atuh hare-hare we eta jeung ceuli mah sirikan wal aya ibu lamun nu kenca make anting mak nu katuhu henteu da mung kaluar ti imah ge era ayeuna senada anting sebelah eta sirikanana coba tingali teluasun eraan jalimatan sirikan juga gitu jalima mata hirup kadeh ulah 32 ceuli ibu so seumur-umur teu pernah akur pek ceuli jeung sirikan moal aya mata lamun di lembur aya tatangga nu maot anu teu damang kadu maot teu lubiung kanu teu damang tara nempo teu akur we jeung batur teh geus genti si ceuli nu kitu mah eta ngaranna nggak si ceuli nu kitu mah teu akur pek ceuli mah seumur-umur sirikane moal aya teu akur mata ulah jiga dua ceuli seumur-umur teu pernah panggih teu pernah silih tulungan ceuli ya teu pernah panggih tapi dah kanikmatan ti Allah nya syukuri wae boga ceuli mah nya syukuri nikmat ibu boga ceuli teh alhamdulillah urang mah ku Allah dibere ceuli jeung ngadengena da aya jelema dibere ceuli teh jeung ngadengena aya ceuli mah nikmat ngupingna ieu cek dina tafsir ngupingna disebut alaik panina Quran aya pabi ayyi ala rabbikuma tukadziban jika jelema dibere ceuli teu dibere ngadenge nikmat celina aya alaik alat nikmat teh aya atuh teu dibere aya ceuli nu kot karbing ceulina mah ngan torek pan aya nu kitu ya pangriweuh-riweuhna ngaji jeung nu torek pan ibu aslina ibu-ibu pangriweuh-riweuhna ngaji jeung nu torek di abdi rotinan melemerbo nu torek hadir riweuh teh ngaji jeung nu torek terus pangarsa pangriweuhna jeung nu torek Rengahan cah kita aya di luar hujan guludug tarik dar guludug eta nu torek makalah kanyarekan nu gigireuna yeuh ngaji teh batuk wae di nya magane Allah karim teh guludug dianggap batuk nu torek nah maka harapan ageng ngadoa ke Allah Ta'ala muga-muga ieu ngalangkungan syukuran lembur sabada syukuran masyarakat na alakur masyarakat na karompak garetol kapangaosan garetol berjamaahna amin ya rabbal alamin pan ai syukur mah tambah kanikmatan non kanikmatana di lembur jadi akur tatangga jeung tatangga silih tulungan yeuh ibu bapak hadirin sadaya
panghadek-hadekna jelema teh nu bisa mere mangpaat ka batur. Diproklamirkeun Nabi langsung nyebutkeun khairun nas anfa'uhum linnas. Ay khairun cek santri mah af'al tabdil asalna akhyaru. Khairun nas aripang alus-alusna manusia teh nyaeta anfa'uhum linnas nu bisa mere mangpaat ka batur. Matak ibu-ibu bapak-bapak pang tinggi-tingginya cita-cita jelema ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Eta cita-cita nu paling hebat. Nya karena jabatan luhur, hartana loba tapi teu manfaat ka batur. Kasebat jaminu sae moal. Jaminu sae cek Rasul dina hadis ngadawuhkeun, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik jelema nu bisa mere manfaat ka nu saja. Naon we lah? Ku harta, ku tanaga, gaduh harta sing bisa manfaat ke batur harta. Harta teu boga ku tanaga, daek nulungan batur. Harta teu aya, tanaga teu aya, boga ilmu urukeun ka batur. Sing manfaat. Ilmu teu boga, bisa keneh teu mere manfaat. Bisa. Doakeun batur nu susah. Eta ge mere manfaat. Heuh cenah teu bisa ngadoana ge. Bisa keneh teu mere manfaat? Bisa. Ku batuk-batuk. Manfaat teu mere batuk. Manfaat ibu mah jeung teu sagala manfaat dibere batuk ikut tetangga. Urang teu daek sare keung da tetangga anyar keneh maot. Buligah we. Ai tetangga nu hiji batuk wae. Pancek urang teh alhamdulillah Gusti si ibi eta batuk wae ka keung ical, kasieun leungit da ngadenge naon. Berarti batuknya manfaat. Teu boga cenah batuk bisa keneh teu mere manfaat. Atuh bisa ku romeheun. Manfaat teu meneremeun. Manfaat. Ibu keur kulem jeung caroge. Cek caroge teh mah ieu bapa rada teu tengong. Ibu teu kudu cengkat, kari angkat suku, gasrukeun kana tohong salaki. Leungit teh rada teuna. Manfaat naon tah? Romeheun ge. Mun teu manfaat paparin di pangeran. Geus manfaat teh kabeh. Nah, ada tong jauh-jauh di masyarakat di tetangga ibu tong jauh-jauh salamur na rumah tangga we urang sing jadi mun bapak-bapak sing jadi suami anu manfaat keur kulawarga, ibu ge jadi bojo sing jadi bojo nu manfaat keur caroge jeung kulawarga. Ya ibu-ibu nu ngariung di dia, ibu-ibu geus jadi bojo nu manfaat acan ka caroge. Duh mun dipede insyaallah. Nah, ari dieu nya masih tahu, masih heueuh. Ya ibu-ibu karasa manfaat mah lain ku urang ku batur, karasa manfaat mah lain ku urang ku saha ku batur. Lamun ibu angkatna ti bumi nyaba dipikadineung ku caroge berarti ibu manfaat. Contoh ibu nyaba ka Jakarta ka putra nu di Jakarta meunang saminggu di Jakarta, begitu ibu teu aya cek caroge kieu di bumi geuning karasa eueuh inung budakna. Hayang sangu hayang tuang kudu nyangu heula, hayang ninyu kopi kudu naheud heula cai. Tah teu ayana ibu teh dipikanineung ku caroge, berarti ibu teh pangna dipikanineung ge naon? Manfaat. Ieu lamun ibu-ibu mun caroge angkat eta ti bumi, eta ibu-ibu sok nineung atawa atoh? Lamun ibu ini ti imah, eta salaki atoheun nineungeun. Ibu angkat ibu misal minggu di Jakarta bareng ibu ini cek salaki yes aing pamajikan eueuh ku cerewet ya di imah ge berarti geus teu manfaat gitu mah itu. Jujur mun ibu angkat salaki urang nineungeun atoh heun. Da sini jangan. Tadi nu marangfaat tunggu tang nineungeun gitu. Nya. Tah kudu manfaat kadon saja. Kalau di masyarakat sing manfaat, saya silih tulungan, silih gotong royong pan tadi ge nu jadi betah urang teh saha? Batur da sorangan mah teu betah. Maka harapan ageng sapadaya acara syukuran hajatul murub semakin akur, gotong royong kompak di ieu lingkungan. Oge dina ieu waktu sakaligus sareng acara Muharraman asa Agustusan ongkoh gitu. Asa anyar keneh teh Agustusannya. Berjin acan tengah ge sukan tengah hijin oge nya. Atuh muharamannya tina naon yang menyambut panjuluna ge. Atuh muharaman geus kalewat tapi tina naon itu teh. Agustusan acan nya. Tina naon lah, dalam itu nama hajat lemur tina naon.
Itu bingung eta mah henteu, berarti lamun ieu mah syukuran kira we ge jadi atuh ieu mah menyambut kedatangan. Jadi wae ngan nu paling bingung tadi cek Pak MC. Pak MC di mana itu? Itu Pak MC. Cek Pak MC mangga urang teraskeun kana acara nu diantos-antos ku urang cek Pak MC tadi. Cek si murid jero mikir puguh aing tadi ngantos-ngantos dipanggil teh dipanggil. Pabutan Pak MC. Cek Pak MC tadi di jero mangga urang teraskeun acara dia teraskeun kana acara nu diantos ku urang. Da sim kuring mikir jero puguh aing tadi nu wajah geura dipanggil teh lewat. Ya. Asa anyar keneh muharaman, asa anyar keneh Agustusan, enak geus muharaman, geus beres muharaman, geus mayunan deui Agustusan. Pan asa anyar keneh urang balap karung teh Ibu. Ayeuna geus balap karung deui wae. Ibu-ibu karaos teh tinu sataun ka sataun teh. Nya karaos teh boga rarasaan teh. Ieu gimana boga rarasaan kan. Karaos teh Ibu. Karaos make henteu segala boga rarasaan karaos teh. Ngan asa karaos satu karaos kumaha itu. Ngan asa tereh. Nya, asa tereh. Naon sababna nu asa tereh? Maka jawaban imah cek ulama dina kitab, jawaban urang hirup asa tereh teh loba waktu nu dipake poho ka Gusti Allah. Ya. Coba waktu dipake ngajipan Ibu hadir ka dieu jam sabaraha tadi? Jam 1, setengah 1 tos ka dieu. Pan eta diuk geus teu pararuguh atuh nyang punya aya, ngijir aya. Teu nya geus sararangkeul eta. Nah. Komo geus pasadak-sadak cangcut geus nengsol meureun ka gigi eta. Ya. Geus teu pararuguh pan eta. Salila aya mah kieu ibu-ibu lamun geus salat magrib eta. Ibu teh wiridan nepi bari nuan isya eta waktu teh asalila ka isya teh. Terus tuh. Naon sababna eta waktuna dianggap naon? Ibadah ka Gusti Allah. Coba ajaran ayeuna mah geus salat maghrib teh pindah ka hareupeun TV. Eta wiridan kara meunang meureun 15 iki ngong teh adan isya. Cek urang teh geus isya deui. Kakarage 2 kali cenah iklan geus isya deui pan kitu eta. Teh waktu teh. Maka jawaban Imam Abi Hasan Asadili, tatkala hirup urang waktu dianggo ibadah eta lillah hirup urang. Ya. Sehingga teu saeutik para wali-wali Allah ibu-ibu anu waktosna teh dianggo ibadah ku Allah waktuna dipanjangan. Karomah jalma nu istiqomah dina ibadah waktu teh meral. Waktuna teh. Ya. Dugi ka aya hiji waliullah ibu-ibu jarah. Padahal ieu jarah teh geus rek magrib. Kaluar ti makam geuning beurang keneh urang jarah di ka ditu urang jarah di ka ditu padahal waktu teh geus rek magrib tadi teh. Ku Allah teh dipanjangan waktuna teh. Naon sababna? Ieu jalma nu geus ngahargaan waktu saur Imam Abi Hasan Asadili. Dina kitab Al-Manhusaniyah. Lamun jelema geus bisa ngahargaan waktu, waktuna ku Allah teh dipanjangkeun. Asa panjang. Matak teu aneh mun dongeng Sayyidina Umar unggal netepan tahajud tara seueur netepan tahajudna ukur 2 rakaat. Rakaat kahiji awasanana Al-Qur'an 15 juz. Atuh rakaat kadua Qur'an deui 15 juz. Ceuk urang iraha angeusna kitu pan urang mah. Naon sababna? Sabab ieu jalmi geus ngahargaan naon? Waktu akhirna waktuna ku Allah dikumaha? Dipanjangan waktuna teh. Asa panjang. Ayeuna mah kieu we lah sok ibu-ibu teu sim kuring mah sok. Alhamdulillah ayeuna aya panginten 40 jalmi mah nu keur riyadoh. Riyadoh wiridan teh ngan 2 rupa, tiap wengi teh salami 40 hungieun. Waqiah 40 wangsulan, shalawat nadi 111. Eta barangna teh akur. Barangna teh beresna teh akur. Anu geus sababaraha kali mariadohna teh ngan sakedeung da geus mineng teh macana. Ai anu kakadar ngiluan mah mulai jam 10, jam 4 kahara anggeus itu wiridana teh. Anu geus biasa mah berarti di lemah geus ngahargaan waktu. Ku Allah waktu di kumaha dimeralkeun. Eno geus dawah ieu mah barengkeun maca shalawat. Mimitina bareng. 100 kali ewang. Beres nama beda-beda aja.
anu geus biasa mah teh anu kakara mah lila nya nya tah waktu teh bisa kitu kerja zaman nu ngajaga kana waktu mah sehingga saur Imam Abi Hasan Asadili keur jalma anu geus bisa ngajaga waktu sagala rupa amalan bisa dina waktu eta sabab geus bisa ngajaga kana waktu pan urang mah waktuna lain loba hanca maca Quran loba hanca sinetron atuh satereh teh hirup teh lain bakat ku betah di alam dunia bororah betah ibu-ibu riweuh nu aya di alam dunia riweuh teu riweuh sehingga aya sahabat naros ka Sayyidina Ali saur sahabat kieu sif lanad dunya ya Amirul Mukminin sif lanad dunya wahai Amirul Mukminin sifatan ari dunya teh jiga kumaha Sayyidina Ali ngawaler saur Sayyidina Ali ad-dunya awaluha bukaun wa awsatuha anaun wa akhiruha fanaun saur Sayyidina Ali sahabat naros Amirul Mukminin Sayyidina Ali ari dunya teh jiga kumaha saur Sayyidina Ali ad-dunya awaluha bukaun wa awsatuha anaun wa akhiruha fanaun jadi dunya mah naon cenah dunya teh Ibu geus un bisa dipin teh eta ad-dunya awaluha bukaun dunya mah mimitina ceurik naon cenah dunya mah mimitina ceurik Ibu pernah teh manggihan orok nu bareng lahir ajag-ajagan sugan bareng boros teh cek orok Persib nu aing Persija teh anjing sugan cek orok eta nu bareng lahir aya teh nu kitu eueuh kabeh ge ceurik nya matak saur Sayyidina Ali ad-dunya awaluha bukaun dunya mah mimitina teh ceurik naon sababna Amirul Mukminin cek eta sahabat ieu dunya pangna ceurik naon sababna eta orok pangna ceurik mimitina sabab orok ku Allah dibere sifat kawalian aya sifat wali anu ku Allah dipasihkeun ka budak 5 di antara tara bingung ku rezeki budak mah pan sifat wali tara bingung ku rezeki pernah ibu manggihan eta budak umur 4 tahun ngahuleng weh barang ditanya ku naon dede ngahuleng wae can kabeuli beas budak aya teh nu kitu eueuh budak nah, sifat wali nu ku Allah dipasihkeun ka budak teh tara bingung ku rezeki matak budak mah dibere kasab atina pangna eta budak ceurik cenah saur Sayyidina Ali eta budak dipasihan uninga ku Allah kana alam nu bakal kasanghareupan sungah aduh karipuh teh geus katingali ku orok mah geus dewasa teh karipuh teh geus katingali matak barang lahir teh sok naon sok ceurik jadi eta orok pangna ceurik sabab ku Allah dibere kasab kabuka alam nu bakal kasanghareupan kabungah kasusah katingali ku orok maka ceurik eta mah cek versi kitab ku abdi ibu-ibu ditaroskeun tah ka Ma Paraji cinte emak naon sababna eta orok barang lahir sok ceurik beda tah jeung Ma Paraji versi kitab teh cek Ma Paraji mah kieu pangna eta orok barang lahir sok ceurik sabab eta orok reuwas nah sing teh reuwas kumaha ma ari ma make jeung reuwas sagala keur di jero beuteung sok dilongokan cenah ku bapana ningali hulu bapana botak keur di jero beuteung pas keluar tina jero beuteung ningali hulu bapana jabrignya budak ge ngagoak cenah teh versi Ma Paraji eta mah kangkat versi Ma Paraji eta mah Pak Haji Mumin versi Ma Paraji eta mah kade ayo kita masungah begitu orok ceurik ibu-ibu Allah ngutus malaikat ini tafsir Qurtubi Allah ngutus 4 malaikat ngutus eta malaikat masihan hidayah ka eta orok matak hidayah aya 5 hiji hidayatul ilham hidayatul taufik hidayatul din aya 5 kabehna hidayah tah Allah ngutus malaikat supaya ngaharewos kana ceuli orok disebut eta harewos malaikat ka ceuli orok disebut hidayatul ilham dibere ilham tah si orok teh naon diilhamkeun ngan sakieu kenyot pentil susu indung anjeun sakitu ilhamna teh begitu orok diasongkeun kana pentil susu indungna bisa ngenyot teh orok bisa nah dina jero beuteung teh aya fakultas nyusu
Eta orang barang lahir jauh bisa ngenyot. Aya fakultas nyusu ibu-ibu nu coba beuteung teh. Atuh teh aya. Nah, jauh bisa ngenyot eta dibere ilham ku saha? Da ilmu ti Allah mangan sakitu kenyot penting susu indung ajar. Ngan sakitu kitu nah ilmu ti Allah. Matak ilmu ti Allah mah tara poho nepi ka mana wae ge ibu-ibu. Pa RW eta pa lebay tara poho ilmu ti Allah. Ingat banget terus. Ayeuna pangaosan di dia. Lamun panggih jeung bapak-bapak jeung ibu-ibu urang dia isukan ditanya deui nu dibahas ayeuna kira-kira inget atau apa ho? Geus poho sadaya ge. Ilmu ti sim kuring poho harita ge. Nya. Ada ilmu ti Allah mah teu poho ilmu ngenyot. Tanyakeun ka kepala beges kalau ngenyot mah pinter keneh kepala beges ngenyot mah. Bapak-bapak teu pinter keneh ngenyot teu poho ilmu ti Allah mah inget. Nya sok keneh tah. Ilmu ti Allah mah teu poho. Ya. Ya ibu-ibu, orang boga budak, lalaki, istri, pamegat. Cik ieu budak urang nurut budak lalaki, nurut budak awewe. Bener nurut awewe, nurut kene budak awewe sok buktikeun nurut kene budak awewe. Budak awewe mah ceuk Allah kieu dina Quran teh. Wa fisaluhu fi amain. Cek Allah dina Quran nyusu teh geus weh 2 tahun. Da budak awewe mah narurut geus 2 tahun teh geus teh hayang nyusu. Nah ari budak lalaki geus karot hayang nyarusu we gawena teh. Jadi nurut budak awewe nurut budak lalaki. Geus budak awewe eta nurut lalaki mah hese eta nurut. Jadi dunya mah mimitian teh naon cenah? Sehingga ya ibu lamun budak lahir heug teu ceurik teh ku bidana sudah digebrig-gebrig cina naon? Cina ceurik. Karena pertama di alam dunia mah naon? Ceurik. Awaluha bukaun ceurik mimitina. Di alam dunia. Wa ausatuha pertengahan di alam dunia, tengah-tengahna di alam dunia. Wa ausatuha anaun. Pertengahan hirup di alam dunia ripuh. Capek di alam dunia mah. Terus teh ibu capek? Harus ieu panitia arek ngayakeun acara ieu capek teu? Capek. Da di alam dunia mah eueuh nu teu capek. Ku Allah di nas dina Quran kitu. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Ayo juga terlalu saya ibu. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Wauna lil qasam. Lamna lam ibtida qad asub kana fil madi mana nalitahna. Walaqad khalaqna demi yakti teman-teman nyiptakeun kami ka manusia fi kabadin aya dinu kacapean. Jadi hirup mah kabeh ge capek. Eueuh nu teu capek ibu-ibu. Cek ibu-ibu kieu poe ieu mah moal nyina naon hoream capek. Rek diuk ke sapopoe dina kursi. Leuwih capek ibu-ibu, leuwih capek eta. Naon sababna psikologis? Pikiran ka ditu ka dieu kana hutang inget. Respect teh inget kana hutang inget ka potongan segala. Wah tadi teh angan nu Facebook eta alamat ahan ali potongan. Tapi lamun dibang-berangkeun mah tah kasumpeg kariweuh teh poho ku kacapek teh. Jadi alam dunya mah tempat naon? Capek sok ajaran ku ibu ti miti hudang sare nepi ka sare dari weuh atuh geuleuh. Nya teu. Eta ibu gugah jam 4. Koloyong ka WC, nepi ka WC porosotkeun calana ke cewek kiih. Heupan sok kitu hudang sare mah teh. Geus kiih atuh terus omeh heula jeung calana. Si eta nu tara omeh kitu teh. Kapangi teh nu tara omeh teh. Terus si omeh terus di calana deui, geus di calana teh terus urang teh wudu darek salat subuh tak koloyong ka kamar amparkeun sajadah terus dimukena heula bener teh mukena heula terus we salat wiridan nepi we ka jam 5 geus jam 5 teh koloyong ka dapur masaker kulawarga geus beres masak teh beresan pada melak pan acan red ka teras da usum hujan bu etah kalotor ngepel heula jeung sasapu nepi ka jam 7 beres teu pada melan pan henteu red ka kamar
ningali spray pakusut perut kuku sekan jeung salaki penting tadi can diberesan terus meresan spray urut kuku sekan jeung salaki nepi ka 7:30 beres pada melan aja ke 7:30 teh reteh gerohun 2 pokok terus gegero geus gero teh ret susuheun nepi ka jam 8 istri kaun mah sagala aya capek teh capek tas ceuk katerangan hirupan naon cenah mimitina pertengahana capek naon sababna ku Allah dibere capek sabab harga manusia aya dina capek hargana teh dinu capek ieu panitia capek teh kianan atuh capek kudu neangan eta lawan teh terong ibu-ibu harinya marorong kana terong bu eta digede kitu cek ibu terong eta aing bari ngabayangkeun dan ibu hadi ngabakeun terong capek tuh panitia iya capek kudu nyun balandongan kudu ngalawi capek tuh begitu ayeuna acara sukses aya hargaan tuh panitia aya tah harga jelema ku Allah disimpan di naon dina capek urang rek hajat capek tuh capek kudu ngayakeun itu ngayakeun ieu pan rek hajat capek begitu der acara hajatan sukses acarana isukna aya pujian ti tetangga ti baraya ti tamu aya harga betah urang teh naon heula memehna capek heula jadi kesimpulan mun hirup hayang aya harga kudu daek naon daek capek boh di payeuneun Allah boh di payeuneun manusia mun hayang aya harga kudu daek capek kunaon para wali ibu-ibu pada ngajarahan pada ngadoakeun ladang capek keur hirup teh capek beak waktu dipakai ngaji beak waktu dipakai ibadah capek akhirna aya hargaan begitu geus mah jadi harga manusia mah dicimpen dina naon dina capek jika cabe aya harga teh sabab aya ladaan dalamun geus teu lada mah mau dibeli ku ibu cabe ge nya sakumaha wae harga cabe dibeli teh butuh naonna ladana da teu bisa kieu ceuk ibu teh kacaro ge Pak ayeuna mah cabe teh mahal nyambal teh urang ge teh we ku tarason da sarua lada eta geus sarua lada pan tarason kira-kira di OP mah aku salaki atuh pae salaki kada harta rason nah, harga cabe teh di naon di nu ladana ya ibu-ibu mah tak cabe mah di mana lada abdi mulai nyenakan jamaah umrah tahun 2016 hari eta pas berangkat transit heula di India ada pesawatna mieun langka ka Kolombo cin teh hayang asaan ieu cabe Kolombo asa kumaha di asaan teh lada di India ge cabe teh pindah deui isukna terbang ka Madinah heula harita cin teh hayang asaan ieu cabe Madinah asa naon barang di asaan teh lada sarua di Madinah gitu. Geus 3 poe pindah ka Mekah. Cing teh hayang asaan cabe Mekah asa kumaha? Di asaan teh sarua lada cabe di Mekah ge. Kesimpulan we harga cabe aya dina lada. Sakumaha mahalna cabe dibeli sabab butuh naonna? Ladana. Dan ngitung lada mah tarason ge lada. Tapi teu tarason pan nyamal ge anggar ku cabe dibeli cabena. Da butuh naonna? Maka harga jelema aya di naonna tah capek ya warga RW 3 Cipamengpeuk nu haradirina ieu waktos mun hirup hayang aya harga kudu daek capek teu daek capek moal aya harga hirup capek tirakat capek wiridan capek nanaon sagala pake capek ya ibu pangaosan capek teu capek petak moal ngaji capek dihirup di alam dunya mah uang teu capek ngaji capek teu ngaji capek mending ngaji menang-menang ganjaran kawin capek teu kawin capek nolengoh ieu mu mah kawin deui capek ieu kawin capek teu kawin capek mending kawin deui haneut-haneut pan ya tadi alhamdulillah mah eueuh nu teu naon teu capek harga manusia ku Allah disimpen di naon capek jadi kesimpulanna mun hirup hayang aya harga kudu daek capek mata pertengahan hirup di alam dunya naon capek wa ausatuha anaun pertengahanna capek nu capek hirup mah ibu-ibu panitia ge kikadang capek itu kudu meuli eta waluh pabedoan pan itu riweuh capek kudu nyieun baliho kada ieu urutna tok di mana wae panitia baliho nya ieu urutna foto urangan soalna mah lain abdi tuh ngawas ka Ciboboko pado
Eta kuat ka badag baliho hadirilah tabligh akbar apa tuh abdian. Eta palurah saminggu hari saminggu kadinya deui eta baliho di jalan teh anu keur moe pare. Allah eta baliho urang dipake moe pare. Paingan aing bujur ararato sita menurut iyo pake moe pare. Jadi wadon pika kitu. Nu lucu di Jati 7 panai kadipaten pas solokan itu ka Jati 7 ini. Dipakai tutup paciringan. Allah karim. Eta aing ngapoe kieu ngalin modal mereka Allah karim. Matang pangaosan aya potong ke urutan tuh di mana wae eta panitia tak ada potong. Eta dia dituju kata pakai tutup paciringan kieu ngapoe ngalin modal mana tas. Jadi huruf mah mimitina naon? Seri. Pertengahanna ulah mung capek. Di alam dunia mah tempat capek. Eueuh nu teu capek cek Allah dina Quran gitu. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Demi yakti teman-teman nyiptakeun kami ka manusia fi kabadin aya dinu kacapean. Jadi huruf mah naon cenah? Capek. Eueuh nu teu capek hirup ibu. Tah hirup hiji naon mimitina teh hirup mah? Seri. Pertengahanna capek. Wa akhiruha akhirna kahirupan urang wa akhiruha panaun akhirna maruksa. Akhirna naon cenah? Ruksak teu urang. Ruksak nu kasep teu anger kasep, nu geulis teu anger geulis. Akhirna mah naon tah? Ruksak. Ibu-ibu nu ngariung di dieu atuh keur ngarorana mah parawan kabeh ge ieu. Iya bapak-bapak keur ngorana mah bujangan kabeh ge ieu. Kabeh oge keur ngorana mah bu atuh kulit nanti karenyo jeung istri kaeun bah henteu. Nya. Nama geus karot kulit jeung istri kaeun atuh susuna nareuhneur keur parawan mah teh ibu ge. No bedan sapaekeun anu tak-tak sabeulah paneta. Ruksak teh. Ruksak itulah cepel tadi jelas jadi DRS Pak. Apa ada DRS? Udah ada surem itu Pak. Bu eta ditingalian ka surem ruksak teu ruksak maka wa akhiruha panaun akhirna ruksak. Artinya ibu hadirin sadaya lamun tadi pertengahan urang capek begitu dina waktu capek daek capek maka dina waktu ruksak urang menikmati capek tadi. Begitu geus awak raruksak so enak capek diajar pangaosan. Atuh begitu panon geus power teh geus ruksak so geus jela geus gancar maos Quran moal garek ieu mah nyang maca Quran can lancar panon geus power riweuh teu riweuh datang ka ustad diajar kacamata tinggalin pan riweuh eta ustad ngurukan oge pungguna mah cek ustad dina ikro teh rojak tanah ikal karojok calana kacamata tinggalin cenah teu power eta ruksak kitu tinu rojak tanah kuat jadi rojok calana apa teh ibu-ibu nya nah ngunikeun mah roj huntu geus eueuh panes eta aya si mana so ngajian poe minggu masyaallah wa subhanallahi bukratan cek urang teh kitu eta si mah wa subhanallahi burqatan wa asy bukratan burqatan munang 20 jangan kalau kesel tak ke orang ini geus mah lah teruskan hanteu buka burqatan terus tapi insyaallah eta ada geus maot jelema teh ayeuna jadi panon geus paor sih mah rojak tanah jadi rojok calana bukan paon-paon tah tatkala urang ayeuna capek keur masa ngora kieu capek urang maka di mah ruksak engke urang fase nu katilu adalah ruksak wa akhiruha panaun akhirna ruksak maka didinya urang keur menikmati ladang naon ladang capek tadi maca Quran geus lancar atuh kari ngaderes ilmu geus diajar kaditu ka dieu baheula mah ngaji di udag-udag nama suku Allah Karim geus teu jag-jag ilmu kari ngamalkeun geus disian maka calikna urang geus ladebaka capek loba karuksak panon geus teu jelas sampean geus teu jag-jag maka ilmu nu meunang capek tadi dinikmati ku urang asa daek wani daek naon heula
daek capek heula. Maka wa akhiruha panaun, akhirna ruksak menikmati haruksakan eta ku berbagai kanikmatan urang. Ngan wayahna di mana waktu ruksak ieu akhirna mun teu daek capek maka kahanya kalan aya. Pan loba urang ge jang hanya ka cenah ieu geus kolot diajar teh. Geus teu katingali cenah. Tuh so cepil geus teu karungi, geus teu karungu sampean geus teu jagjag hari hanya kalna. Naon sababna? Keur ngorana teu daek naon? Teu daek capek. Matak Sayyidina Ali ngabagi 3 bagian dina kahirupan urang. Hiji awalna ceurik, pertengahanna capek. Ulah mung capek hirup dalam dunia. Eueuh nu teu capek kabeh naon cenah? Capek. Wa akhiruha fanaun, akhirna ruksak. Nah, geus puguh akhirna pisan mah maot we. Geus maot mah jelas atuh ruksakna. Entong butuh kudu 1 tahun 3 tahun. Saminggu weh cek dina kitab Daqaiqul Ahbar mulai jasad geus digemrong ku bilatung. Erep eta jasad urang. Eta proses kehidupan jalma. Mata kalanggung tasyakuran muharraman ieu. Urang ku Allah waktos dipasihan yuswa dugi ka taun ena sing dimangpaatkeun nu sae-saena. Dimangpaatkeun anu sae-saena sabab urang aya dina fase capek di alam dunia mah. Engke geus kolot teh kari nganikmati naon tah? Ladang capek. Mun usaha ayeuna capek geus kolot kari nganikmatina. Sabab akhir dari kehidupan adalah capek. Akhir tina kehidupan capek. Akhirna wa akhiruha panaun. Akhirna mah ruksak. Sebelum menunggu ruksak mangpaatkeun umur urang. Keur ibadah mangpaatkeun waktos urang keur ngalaksanakeun sagarupi sabab kasehatan nu dipaparikeun ku Allah taala ka urang anugerah nu pangagung. Dina kitab Ruhul Maani kamari dibahas usah di pasar, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di alam dunya teh naon cenah? Sehat. Ada 8 hasanah di alam dunya teh. Di antarana hasanah di alam teh naon? Sehat. Naon sababna? Sabab pokok sakabeh ibadah, pokok sakabeh kataatan adalah sehat. Urang bisa ngaos sabab naon ta ibu-ibu? Atuh sehat. Bisa maca Quran sabab sehat, bisa puasa sabab sehat. Maka pokok tina kanikmatan teh dina tafsir Ruhul Maani nu disebut hasanah fid dunya teh nyaeta sehat. Matak mangpaatkeun ta sehat urang. Da yakin mun keur geuring mah baru hayang ngariung dia kieu. Ya. Ai sehat mah tiasa ngariung. Sakabeh kanikmatan dunia cenah ibu-ibu bakal karaos nikmat lamun naon? Sehat. Ibu kagaleuh mobil bakal karaos nikmat tumpak mobil lamun naon? Sehat. Ibu kapeser mobil mewah Alphard nu harga 1.500 juta ngan dina bujur aya bisu 28. Kira-kira rek nikmat moal? Moal. Barang tua ngaraos ge sabab sehat. Tok aya urang keur sehat. Atuh raos teu barang tuang. Raos. Yeuh keur cager mah ibu-ibu, tuang ukur jeung uyah ge. Ukur diperlukan daging 2 kilo. Da ngeunah atuh. Coba keur bere gering keur bere gering mah ibu. Keur teu damang, raos teu barang tuang. Pan teu keur gering mah dahar sabela lada. Dahar uyah pararangset keur gering. Dahar tai ceuli pararait keur gering mah ibu. Atunya nya teh ceuli mah pahit teh. Mak. Cek siapa sana capit lihat geus ngasaan berarti eta. Eta cenah teh ceuli pahit geus ngasaan teu kudu ngasaan. Pernah teu ceuli urang gemrong sireup? Henteu. Berarti eta ceuli teu pernah digemrong sireup teh tai ceuli teh pahit. Namun amis mah tong sireup geus kitu. Kudu ngasaan tai ceuli segala. Tah. Kali deui hirup di alam dunia teh naon cenah? Mimitina ceuri. Pertengahanna capek. Maka pesen ka sadayana hirup mah sing daek naon? Capek. Sabab harga manusia ku Allah disimpen di naon? Capek. Mun hirup hayang aya hargaan. Boh ayeuna di alam dunia, boh engke jaga di akhirat hirup sing daek naon? Daek capek. Wa akhiruha panaun akhirna maruk ruksak. Kartos ibu-ibu nya geus geus kaharti nya naon deui cekap sakitu da geus kaharti mun diteruskeun kete poho deui lila deui kete
cekap sakitu muga-muga manfaat barokah kasadayana. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa dhuhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi rasulillah azmin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taqumu li kulli datin wa li kulli 'indatin shifa wa dawa min kulli hatin balad شدتنا الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.